Tahakan lah bungkus. Nang aya. Tahakan layangan anjing ah. Anjing. Anjing layangan we. Anjing nangis hese ya teh. Lompatan cap. Jang, kurang apal maneh keur buka kaambek kayak hiji jelema. Bener teu? Bener bener. Tapi maneh teu wani nya ka jelemana. Bener bener. Jik daek mah ini ke Curug Inik ayeuna. Umur mah. Kamana jelema eta? Bener ieu mah aing kudu indit ka ditu. Bener gitu ieu teh Curug Inik teh. Bener Jang. Ieu Curug Inik. Urang teu salah milih jelema keur guguru di dieu. Mana si Abah? Bener ya mah urang kudu langsung latihan ya mah. Siapa dia? Wiro Sableng membela kebenaran, membelah kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percaya orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari hati kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Si bakam tirai yang menyelimuti, meraih satu. Guru. Kaulah mawagedan pengopun guru. Alus Jang, alus. Ilmu fisik maneh geus pasagi. Ayeuna tinggal maneh nyampurnakeun hiji ilmu nyata nu bisa nyalahkeun ilmu permainan pantat. Kumaha carana guru? Nah ini kasaung Mang Undin, tapa 7 poe 7 peuting, suku di luhur, sirah di handap. Nah maneh sanggup? Sanggup guru. Jing ini ayeuna. Ingat. Wirosono itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Rana Wulan, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gedeng atau Sinto Gila. Wiro Sableng mewajah kedua senjata mati, berupa kambak, bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng. Bener iya sok Undin tengah. Panggih. Bener teh si Abah. Saung Mang Undin teh aya. Tapi urang heran kumaha nerapkeun ilmuna. Suku di luhur sirah dihanap. Eta ilmu kalong teh bener ieu. Maneh geus
geus lulus dina ilmu pamungkas ieu. Arti suku di luhur sirah dihandap dan nyaeta maneh ayeuna boga ilmu kalong atawa lalai. Hiji kelemahan maneh nyaeta entong sombong jeung adigung. Euy. Hujan wae teh. Teuas mun dipacu teh ku Abah yeuh. Aduh. Anjing, goblok kemana si Jambe? Aing geus teu kuat ya yang mecakan ilmu aing. Di ditu ya mah cigana. Oh itu anjing. Dulu rasa perempuan. Anjing. Leboknya goblok. Lamun sia wani jeung aing di ditu gelut. Aduh anjing. Sok langsung sia. Sok anjing goblok sia bener-bener aya kamari mah anjing. Nya kurang nungguan di ditu. Anjing. Anjing. Ya bener. Pasti ngajak gelut ka aing. Bener. Sia boga ilmu naon ngalang wani-wani ka aing. Kamari aing geus ngailmu 70 ting. Moal nyaho ilmu naon ge. Penting mah bisa ngelehkeun maneh. Ah anjing sia tolong ngomong goblok. Tanah anjing bagbig blog. Waduh si bapak kehet teh. Karena naon ari maneh di dinya? Pindah belah ditu gelutna. Hei. Pindah belah ditu. Di mana? Tuh di ditu gelutna. Belah ditu peh, gelutna peh. Ayo. Tuh di ditu gelutna. Tong di dieu kebon aing suka dipacul. Pindah, segera aing teh. Oh, tadi sia teh gelut ka aing goblok. Anjing. Bagbig blog. Ditingali teh ku aing anger we aya keneh. Sa teh bapak. Pulang teh. Hei. Kawan aing utak sia. Bapak. Hei. Ah, aing sia Pak. Aing utak. Bapak, siap baik. Aing siap. Siap urang mana? Siap pemiluan, aing siap. Siap mana? Siap urang mana? Siap ku aing ngelaporkeun siap ku aing. Kebon aing ruksak, kebon jagong, kebon cengek ku aing, kangkung aing ruksak. Siap ku aing.